Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32. Lila dicarioskeun li alimin ka jalma anu ngarti naon bima adrokta lapad bima adrokta. Bima kusabab naon adrokta manggihan anjeun al ilma kana ilmu. Qala ngadawuh itu alim bi abin ghaniyin kana lapad bi abin ghaniyin. Manggihan kuring kana ilmu teh bi abin kusabab bapa gitu, ghaniyin anu beunghar. Li annahu lantaran saestuna itu abun teh kana eta bukti itu abun teh yastoni'u eta sok nyieun kaalusan itu abun itu bihi kusabab itu goni kusabab itu beunghar teh gitu. Nyieun kaalusan ahlal ilmi ka ahli ilmu wal padli jeung ka ahli keunggulan gitu. Fa innahu da saestuna itu ihsan itu gawe nyieun kaalusan teh gitu. Sababu ziyadatil ilmi eta teh jadi sabab tambah-tambahna ilmu gitu. Li annahu lantaran yen saestuna itu nyieun kaalusan teh syukrun gitu. Nyieun kaalusan teh syukrun eta teh syukuran ala nikmatil akli kana nikmat akal wal ilmi jeung kana nikmat ilmu gitu. Wa innahu jeung saestuna itu syukuran teh sababu ziyadati eta teh sababna ditambahan sabab ditambahan lain syakartum la azidannakum teh. Kila dicarioskeun naon qala lapad qala parantos ngadawuh sa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah inna madraktu kana lapad inna madraktu pastina manggihan kuring al ilma kana ilmu bilhamdulillahi ku sabab lapad alhamdulillah gitu. Wa syukri jeung ku sabab syukur. Fakulama fahimtu tuluy dina mangsaning atuh nya. Fakulama fahimtu atuh di mana atuh dina mangsaning paham kuring wa fiktu jeung dipasihan taufik kuring ala fikhin kana ilmu fikih wa hikmatin jeung kana hiji hikmah gitu. Fakultu tasok ngucap kuring alhamdulillah kana lapad alhamdulillah. Itu alhamdulillah sakabeh jenis pujian wa patilillah ya tetep kagungan Allah taala bari nyata ngajalur Allah. Pazdada atuh tambah-tambah naon ilmu kuring. Wa kata jeung nya kitu deui yang bagi peryogi li talibil ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu naon ayastagila yen katungkul itu si talibul ilmi katungkul bisyukri ku syukur bil lisani ku lisana wal jinani jeung ku hatena wa arkani jeung jiwa ragana gitu. Tahu anggota tubuhna gitu. Wa mali jeung ku hartana. Wa yaro jeung nekadkeun itu si talibul ilmi al-fahma kana paham wal ilma jeung kana ilmu wa taufik jeung kana taufik teh minallahi ti Gusti Allah. Ta'ala bernyata ngajalur Allah. Wa yatluba jeung yen nyuprih itu si talibul ilmi al hidayata kana hidayah minallahi ti Gusti Allah ta'ala bernyata ngajalur Allah. Nyupri biduaiku ngadoa lahu ka Allah. Wa tadarru'i jeung ku DP ilaahi ka Gusti Allah gitu. Wa innallaha ada saestuna Gusti Allah teh hadin eta teh anu nuduhkeun man ka anu jalma istahda anu ngalapi tuduh ieu man hu ka itu Gusti Allah. Pa ahlul haqi atu ari ahli haq wa hum nyari itu ahlul haq teh ahlus sunnati wal jamaati eta ahlus sunnah wal jamaah. Talabu eta sok nyararupri itu ahlul haq al haqqo kana kabeneran minallahi ti Gusti Allah taala bari nyata ngahajalur Allah al haqqi anu maha hak al hadi anu maha nuduhkeun al mubini anu maha mertelakeun al asimi tur anu maha ngaraksa pahada tuluy we nuduhkeun hum ka itu ahlul haq Sa'allahu Gusti Allah ta'ala bari nyata ngahajar luhur Allah wa asoma jeung ngaraksa Allahum ka itu ahlul haq
anid dalalati tina kasasaran. Wa ahlud dalalati jeung ari ahli kasasaran ajabu eta karagum atau karaget gitu, kagum itu ahlud dalalah biroihim ku pemikiranana itu ahlud dalalah. Wa aklihim jeung ku akalna itu ahlud dalalah. Talabu bari atau bari nyararu prih itu ahlud dalalah al haqqo kana kabenaran minal makhlukit ti makhluk al ajizi anu hina gitu, anu apes gitu. Wa jeung ari itu makhlukul ajiz teh al aqwa eta akal. Li anal aqla lantaran saesun akal malayudriku eta tara manggihan itu akal jami'al asya'i kana sakabehna pirang-pirang perkara. Kalbasori bae teh sapertikeun panon wae gitu paningali. La yubsiru anu teu bisa ningali itu layubsiru anu teu bisa ningali itu basor jami'al asya'i kana sakabehna pirang-pirang perkara. Pahujibu tuluy dihijab itu ahlud dalalah wa ajizu jeung apes itu ahlud dalalah wa dhallu jeung sasar itu ahlud dalalah wa adallu jeung nyasarkeun itu ahlud dalalah. Qala ngadaus sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arrafa nafsah kana lapad man arrafa nafsah man ari saning jalma arrafa eta nyaho itu si man atawa kenal itu si man nafsahu kana dirina itu si man faqad arrafa tah nyatana kenal atawa nyaho itu si man robahu ka pangeranna itu man. Wa idza arrafa tuluy di mana-mana nyaho itu si iman ajza nafsihi kana kalemahan dirina itu si iman aropa tah sok nyaho atau kenal itu si iman kudratallahi kana kakawasaan Allah taala bari nyata ngahaja luhur Allah. Wala yatamida jeung yen teu netiginan itu si talibul ilmi ala nafsihi kana dirina itu si talibul ilmi wa aqlihi jeung kana akalna itu talibul ilmi. Baya tawakkalu balik tawakal bae itu si talibul ilmi Allah ka Gusti Allah. Wayat luba jeung yen nyuprih itu si talibul ilmi minhu ti Gusti Allah al haqqo kana kabeneran. Waman nyari saning jalma ya tawakal eta tawakal itu si iman Allah ka Gusti Allah. Bahwa tahari itu Gusti Allah, bahwa tahari Gusti Allah hasbuhu eta anu nyukupkeun ka itu si iman gitu. Wa yahdi jeung nuduhkeun Allah kaitu si iman ila suratin kana jalan mustaqimin anu lempeng. Waman jeung ari sahaning jalma kana eta bukti lahu eta tetep bogana itu si iman naon malun harta. Falayabkhul yabkhol gitu nya. Pala yabkhol atu ulah koret atau tah gitu. Tah ulah koret itu si iman. Yang bagi jeung periogi deui naon aya ta'awadza yen minta perlindungan itu si talibul ilmi gitu. Billahi ka Gusti Allah taala bari nyata ngahaja luhur Allah. Minta perlindungan minal buli tina sifat koret. Qala parantos ngadawuh sa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam alaihi eta tetep muga ka kanjeng Nabi assalatu alaihi rahmat wassalamu jeung ari kasalamatan. Ayudain adwa kana lapad ayudain adwa ayudain ari anu mana bae panyakit adwa anu leuwih banget gitu penyakitna anu leuwih penyakit gitu minal boleh tinimang sifat koret gitu teu aya di penyakit anu pang parah-parah teh penyakit koret gitu. Wakana jeung bukti sa Abu Syaihi Imam Abu Syai al Imam mun nyeunteun Imam Al Ajal anu agung Samsul A'immah Al Halwani fakiron eta teh anu pakir yabi'u anu sok ngajual itu Abu Syai Imam Ajal Samsuddin al halwa kana manisan gitu. Wakana bari bukti itu Syekh yuti eta sok masihan itu Syekh Abu Syai Imam Al Ajal teh al fuqaha ka ahli ka pirang-pirang ahli fikih gitu. Masihan minal halwa itina itu manisan. Wa yaqulu jeung ngucap itu imam ud'u kana lapad ud'u kudu ngadaroakeun anjeun ahli fikih libni ka anak kuring.
pabi barakati judihi atuh ku sabab barokah berehanana itu imam wa tiqadihi jeung ku sabab patekadanana itu patekadanana itu imam wa syufqatihi jeung ku sabab welasna itu imam wa tadruhi jeung handap asorna atawa DP na itu imam nalatah ngamenangkeun saha ibnuhu putrana itu syekh makana perkara nala anu ngamenangkeun itu ibnun kana itu ma wa yashtariya jeung yen meuli itu si thalibul ilmi bil maliku itu harta al kutuba kana pirang-pirang buku gitu. Halaman 33 wayastak tuba gitu. Jeung yen nyuprih nulis gitu. Maksudnya nyuprih pangnuliskeun ti batur gitu. Itu si thalibul ilmi payakunu atuh bukti itu kitab teh aunan eta teh anu jadi pitulung ta'alumi kana ngaji wa tapakuhi jeung kana ngaji fikih gitu. Walaqad kana jeung yakin nyatana geus bukti li Muhammad ibn al-Hasani eta tetep gaduhna Imam Muhammad bin Hasan malun naon malun harta kasirun anu loba hatta kana sehingga bukti sehingga yang bukti lahu eta tetep gaduhna itu Muhammad bin Hasan naon salah sumiatin 300 minal wukala itu pirang-pirang anu ngurusna gitu ngurus ala malih kana hartana itu Muhammad bin Hasan gitu fa'anfaqo terus we ngainpakeun itu Muhammad bin Hasan hukana itu mal gitu malun kasir teh ya kullahu tegas masa kabehna itu malun kasir fil ilmi dina masalah ilmu walam yabqa bari teu nyesa lahu pikeun itu Muhammad bin Hasan naon saubun baju napisan anu alus Paro'a teras ningali huka itu Imam Muhammad bin Hasan sa Abu Yusuf Pak Imam Abu Yusuf fi saubin aya dina baju kholkin anu butut arsala teras wae ngutus tawa ngirim itu Abu Yusuf ilahi ka itu Muhammad bin Hasan siaban kana pirang-pirang baju napisatan anu atau siaban kana baju napisatan anu alus gitu. Falam yakbal tuluwen teu narima itu Muhammad bin Hasan hakana itu siap. Faqala teras wae ngadahu itu Muhammad bin Hasan ujjila lakum wa ujjila lana ujjila dibere harta di dunia gitu dibere harta gitu dibere harta lakum sahalakum anjeun gitu wa ujjila jeung dibere harta di akhirat sahalana kami gitu wala'allahu jeung sugan-sugan itu yang sugan-sugan itu Muhammad bin Hasan gitu inna malam yakbal eta pastina henteu narima itu Imam Muhammad bin Hasan teh hukana itu perkara anu diutus teh anu dikirim teh itu wa in kana sok sanajan bukti naon qabul hadiyati narima hadiah teh sunatan eta sunat 5 gitu eta tetep lantaran aya perkara itu ro'a anu ningali itu Imam Muhammad bin Hasan kana itu gitu anna fi dzalika kana yen sasana tetep dina itu qabul maursila teh gitu mudzillatun ari ayang anu ngahinakeun nafsi kana dirina gitu qala ngadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallam laisa lil mu'min ayyudzilla nafsahu kana cariasan laisa lil mu'min laisat teu meunang lil mu'mini tetapi kan jalma mukmin naon ayyudzilla yen ngahinakeun itu mukmin nafsahu kana dirina itu mukmin wa ukiya jeung parantos dikayatkeun deui naon anna fakhrul islamiyan saestuna fakhrul islam gitu al arsabandi jamaah eta ngumpulkeun itu fakhrul islam qasyuran
kusyuron nya kana kusyura bitikhi kana cangkangna non cangkang samangka gitu almu kota anu dialungkeun fi makanin dina tempat kholin anu sepi gitu. Pakala terus nuang itu Fakhrul Islam al-Arsabandi gitu. Tuh kana itu kusyur itu kana itu kusyur. Faraat terus ningali hukana itu madkur gitu karena itu kejadian nuang non cangkang samangka sajariatun hiji pemudi gitu atawa hiji jariyah fa'ahbarat terus ngabejakeun itu jariyah bidzalika kana itu madkur karena itu kejadian ngamam non cangkang samangka teh ya gitu. Maulah ka dununganana itu jariyah fatakhoda terus ngadamal itu maula itu dunungan lahu pikeun itu Fakhrul Islam ngadamal dawatan kana ondangan pada terus ngondang itu maulaha ilaihu ka itu gitu hu ka itu Imam Muhammad bin Hasan ilaiha kana itu dakwah itu undangan teh apalam yakbal terus teu narima teu nampi itu Imam Muhammad bin Hasan lihada karena ieu gitu karena ieu ngahinakeun diri teh teu narima teh kusabab ieu kusabab eta teh aya ngahinakeun diri wah kadajengnya kitu deui yang bagi peryogi litul ilmi bikeun jama anu nyupri ilmu naon ayakun ayan bukti itu setelah boya mete zahimatin eta anu ngabogaan himah cita-cita aliatin anu luhur gitu layat mau anu teu toma gitu itu si tolibu ilmi fi amalin nasi dina harta-harta jelema gitu layat mau bari teu toma gitu itu si tolibul ilmi fi amalin nasi dina harta-harta jelema qala ngadauh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iyyaka kana lapat iyyaka ka hade anjeun wa tama asartana sifat tama fa inna huda saesun itu tama teh fakrun eta teh kapakiran hadirun anu hadir wala yabkhala gitu berarti wala yabkhal jeung ulah koret itu si tolibul ilmi bima kana perkara anu ieu mah teh indahu disandingan itu tolibul ilmi minal mali tina buktina harta bal yunfiku balik ta infak bae itu si tolibul ilmi ala nafsi kana dirina wa ala guri jeung kaliana itu tolibul ilmi wa qala jeung ada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annasu kana apa annasu ari sakabeh jelema kulluhum tegasna sakabehna nas teh fil faqri eta tetep aya dina kan kapakiran makhofatal faqri karena arah-arah sieuna pakir gitu wakanu jeung bukti itu jelema-jelema pi zaman dina zaman ala wali anu awal baheula gitu ya ta'alamun eta sok ngaraji itu nas itu jelema-jelema al hirfata kana kerajinan sumaya ta'alamuna terus we ngaraji itu nas gitu aya kana ilmu hatta layat mau sehingga yen teu taroma itu nas bi amwalin nasi dina harta-harta manusia sejen gitu wa fil hikmati jeung tetep dina hiji hikmah man istagna ari aya lapan man istagna man ari saning jama istagna eta nyuprih kabeungharan ieu si man bimalin nasik ku harta jelema gitu iftaqoro tah pakir itu si man wa alimu jeung ari jama anu ngarti idza kana eta di mana-mana bukti itu alim tetomaan eta anu loba tomana gitu layab qotah teu tumetep lahu pikeun itu alim lain talib lahu pikeun itu alim naon hormatul ilmi kahormatan ilmu wala yaqulu jeung teu ngucap itu si talibul ilmi bil haqi kana kabeneran wali hadza jeung kulantaran ieu kitu nya kana buktos kalakuan jeung tingkah ya ta'awadzu eta nyungkeun perlindungan sa sahibus syar'i
jalmi anu ngagaduhan hukum syara alaihi salam nyata Kanjeng Nabi gitu nya. Alaihi tetep muga ka itu sahibu syariah assalamualaikum kasalamatan. Wayakulu bari ngucap itu sahibu syar'i a'udzubillahi kana lapad a'udzubillahi a'udzu nyalindung abdi bilih ka Gusti Allah min tomain tina sifat toma yudni anu ngadeuketkeun itu toma ila tobain kana kacilakaan gitu. Ila tobain kana kacilakaan wayang bagi jeung peryogi di naon Allah yarjua yen ulah ngarap-ngarap itu si thalibul ilmi illa minallahi angin ti Gusti Allah taala bari nyata ngajalur Allah. Wala yakhofa jeung yen ulah sieun itu si thalibul ilmi illa minhu angin ti Gusti Allah. Wa yadhharu wa yudhiru wa yadhharu jeung dohir dina zalika itu henteu aya naon teu ayana pangarep gitu, teu ayana pangarep jeung teu ayana kasieun gitu. Bimujawazati hadis syar'i ku sabab ngalewatanana patokan-patokan hukum syara gitu. Wa adamiha jeung ku henteu ayana itu mujawazah hadis syar'i. Famana tu ari sahaning jalma aso eta ngamasiatan iman Allah ka Gusti Allah taala bari nyata ngajalur Allah. Khaufan karena sieun mina makhluk ti makhluk pakod khopatah nyata sieun itu siman ghairallahi kasalianti Allah taala bari nyata ngajalur Allah fa idza lam yasitu di mana-mana teu migawe maksiat itu siman Allah ka Gusti Allah li khaufil makhluki karena mikasieun makhluk waraqoba bari ngaraksa itu si man gitu atau si jalma hududa syar'i karena batasan-batasan hukum syara. Palam yakhop tah teu sieun itu si man ghairallahi kecuali ka Allah. Kasalianti Allah palam yakhop tah teu sieun itu si jalma ghairallahi kasalianti Allah gitu. Taala bari nyata ngajar Allah bal khopa balik tasieun itu siman Allah ka Gusti Allah taala bari nyata ngajalur Allah. Wa kada jeung nya kitu di pijani birojai di belah masalah roja gitu. Wayang bagi jeung peryogi dari talibul ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu naon aya udda yen ngitung-ngitung itu si talibul ilmi wa yuqaddiru jeung yen ngira-ngirakeun itu si talibul ilmi li nafsi pikeun dirina itu talibul ilmi takdiron kalawan kira-kira fit takrori dina masalah ngabulak-balik. Paina udah saya sana itu takror teh layas takiru eta atau paina udah saya sana kalakuan jeung tingkah layas takiru eta henteu tumetep naon qalbuhu hatena itu si talibul ilmi itu si jalma teh hatta ya bulugo sehingga yen nepi itu takror gitu itu ngabulak-balik teh zalikal mablago karena itu tempat nepi gitu. Allah alam bisawab.